anu kasebat Guha Wilis aya hiji resi pinuji tapi wangsa naga kakasih narasi kewara nyata bangsa naga di dehesan ku putuna ari kakasihna Bambang Erawan ari ieu salah sawiosna putrana Arjuna di Dewi Ulupi putrina Rasi Kowara oge salah sawios anu ngasuh di zaman lembut aya payuneun ieu sang resi ulirahangan dika duduh kasih ya pincu karep ya taulanun eyang wayah dalam Erawan nampi kana pembage kelayan ngahaturkeun semasungkem kohonyo panjenengan pangresa eyang nuhun cu nuhun leres atuh anu ngasuhna ka dieu ka hareup ata nampi erebunuhun laksa ketika binahan kulan kalayan ngahaturkeun semah baktos nuhun cager nye di ditu pun bojo dina waktos ayeuna teh aya hibar nun iya anu teu disangka-sangka sen tuang putu parantos sagede kieu we kulan nyeta dina saban-saban rubah mangsa gantiwan si ilang bulan kulunjung tahun sumuhun laras kaulanon geuning sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh laras angin kadar pangeran nu bakal karasa jeung karanapan cu laras kaulanon seperti anu karanapan ku eyang gantiwan si ilang bulanna teh geuningan ieu awak teh kena kurobah yakin ai dunya teh geuning alam pana sakur makhluk anu hirup di marca pada ieu bakal kena ku maot bakal kena ku ruksak urang sararea teh bakal balik ka asal urang boh hideup boh eyang pasti heula paneuri kulo nafsi dai katul maot sun taeta ari si Ata bet apal kana dalil nya kitu teh ya abdi teh mah santren di mamajakan ruhiyat ayeuna partos jadi haji mama haji ajakan ruhiyat itu sesepuh jelekong teh ayeuna diteraskeun ku Ustad Rahmat putrana Abah Nyi ama eyang karasa barina sugema ku ayeuna sasat boga petetan
Ari petetan teh nyata hidup erawan. Laras kaula nun. Inung maneh ulupi anu ayeuna geus aya di alam barzah doakeun. Ku hidup hulakeun memeh sare. Memeh init-initan inget ka inung anu parantos ngantun. Sabab eta inung anu kandung 8 bulan melenung tapi inung hanteu punung da geus takdir tinu agung saraja nyerina kalangkung-langkung rajin inung naon anak rungsing inung tara ieu pusing nu matak pangeran oge moarek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa hampura inung jeung bapana doakeun inung bapa urang laras kaula nun eta dalil teh dugi ka pangeran oge ngelehan anjeun ngaheulakeun inung bapa naon sabab naon kaula nun disebut lagi juru na maot dina waktu ngaluarkeun hidup malahan anu bakal ngajait nasib inung bapa tidak seueur neraka teh lintang ti anak anu soleh. Laras pisan nun. Alah nah eta asa ku nyerep aduh. Asa dioboran. Ngaku berai pisan ku Kang Haji maka hartos pisan teh. Akang teh aya nu nyebut haji teh, padahal ieu papakean we kieu. Ai keur urang mah akang teh jadi dalang heula teh. Ngaran akang teh Ade Sutarma Wijaya. Aduh. Tah gitu kasih. Laras kaula nu ari ama teh kieu. Pangna nyaur dina waktuna ngundang dina mangsana ngangkir dina wansina. Hayoh buru-buru ulah kurung batok anjeun teh cu. Geura tepungan bapa hidup. Sabab eta ilmu anu geus diwiridkeun ku alma teh nya eta wajib diamalkeunana. Sabab lamun ilmu tanpa amal lir ibarat kekebul di mana nyangsangna. Iman kaula nu kan tenang. Ari Abdulna ilmu teh nya eta ilmu tingkah. Ilmu tingkah sih. Tekadna, ucapna, lampahna. Ta eta teh nya eta teh mongkeun cingguna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg dina agama. Hartina istiqomah jejeg teh ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan baheula mah kolot nyarita kolot baheula laras kaula nun kumaha nun init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah nyata kedah tatapa teh bisa nyepi diri ngisat awak bisa ngan aya deui anu leuwih canggih anu leuwih modern nyaeta init bari cicing lumampahan teu ngalengkah teh di mana init-initan hate mah cicing dina hiji kayakinan hartina istiqomah jejeg anceg teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan panteng teu aya deui sembahkeun angin Gusti nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangusina kahartosan lumampah ulah ngalengkah eta hate ulah init-initan jejeg anceg teh
ulah marojengja anu mamala nama tak ngamarudah karena jiwa di mana geus ngamarudah yakin bakal loba hijab bakal loba pipinding pikeun tobros panempo anjeun kanu kagungan sanajan eyang pangawakan orai heuh da meureun da geus kieu dikieukeun buktina geus teu bisa ditolak deui iwati narimakeun sumrah pasrah kana papasten anu tumiba da teu matak jadi rugi tut nya taulah sagoreng patut na maneh moal leuwih ti kaula mah keur goreng patut kata mah orai anjeun mah kudu bagja jeung haji sumuhun kalayan kaula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kaki haji sumuhun nyaeta anu geus ngatik ti leuletik anu geus ngawarah ti bubudak anu geus nyusun ilmu ti lelemut ka ieu pun anak nyaeta milu iciki bunga warah dina bab ilmu dina bab pangabisa jeung sajabana sawangsuna kasangakeun ti kaula salaku eyangna nyaeta kasalira Ki Haji nyanggakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna sawangsuna istuning tenungtut jasa ka kaula nah apa sepiing pamilih rameing gawe kulan ari ilmu mah papangih-pangih ajang lamun pangih ke Kang Tardi keur si Ujang nya Kang Tardi oge mudah-mudahan kabagean hakulah ari ilmu masing saha nu hayang eta bakal boga sares kitu ceuk abdi oge geura amalkeun leres kaula nun tepungan Bapa hidup nyaeta Panengah Pandawa Arjuna anu geus kabejakeun dihukum cenah 12 tahun di leuweung Kamiaka ditambahan 1 tahun nyamur jadi jumlahna hukuman teh 13 tahun hakim parantos netepkeun naon rupiah kejadian teu bisa jadi tanpa sabab ieu anu jadi tara taros teh nah Kangjeng Rama bet nampi hukuman naon dosana upami leres kalakuanana dihukum atuh kumaha upami demo upami protes datang tosna oge mana kitu oge panginten ieu teh lepat pangna dihukum teh sakabeh jalma anu hirup di alam dunya tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tar kapake isu kahartos sarosip kuring sok ngawarah ngaji ai lepat mah sumuhun osok lan aduh najami atuh laras pisan aduh punten oh itu jeung jajak palupur bobo pinten gitu kahartos pisan punten kahartos aduh gitu jadi ngeunaan di dunia masuk ke nawe kusala ngan dina tempo kasalahanana manusia teh kudu ngaku tak jujur teh di dieu jujur teh di dieu tong boro hingga jalma anu ngalaksanakeun iman takwa ka pangeran sanajan jelema anu curaling maling hayam tuli ngaku di mana dipariksa jawabanana teu berbelat belit eta teh saeutik gedena gurangan kana hukumanana
ngentengkeun kana hukuman anak. Oh gitu. Laras. Hartos ulang. Tersangka teuing, tersangka Gusti Nu Maha Agung. Asa dioboran simkuring mah. Simkuring mah nya ge bukan kitab, bukan ayat-ayat, tetep we kelingan. Ai ilmu tauhid mah aya di dieu. Simkuring mah mung tiasa maca ungkul we kulan. Oh teu nyaho hartina sumuhun. Naon bedana jeung beo atuh. Oh kan. Ada, diajar atuh target oge diajar hirup mah. Halus. Nah, anu penting merealisasi sanes. Aduh ampun. Guna kana kuris. Keris bener. Tak itu. Dawuh kaula nu pek gara tepungan Bapa hidup. Anu geus narima hukuman 13 tahun tah ayeuna teh teuing kumaha nasibna gara tepungan ai cenah mah salamet tina hukumanana ai alatana mah teu pira tina judi Tugening. Kasep. Uladun Haji. Bang Haji kurang kumaha ngawartosan. Leres. Karena judi tapi sanajan saeutik kalepatan mah ulah dicip-icip. Ulah saeutik oge ngicip-icip Junet. Judi. Sabab eta teh sabagian amal-amalan iblis. Di antawisna aya 4 perkawis. Kening eta mah 5. Nu hiji teh tiasa nilep anggape 4. Jadi saperkawis 2 perkawis 3 perkawis 4 perkawis. Saperkawisna nyaeta minuman keras. 2 perkawisna nyaeta judi. 3 nyaeta nyembah berhala. Kaopatna upami telepat mah nyembah bagiak. lain atuh. Wah. Hiji nyaeta judi, 2 inuman keras, 3 nyembah berhala, kaopatna nujum. Tuh, eta nujum timbalan gitu ulang. Eta teh sabagian tina iblis eta amal-amalan iblis. Kade tebihan. Mang Haji mau kudu kadugikeun. Pada digugu nuhun, henteu da urusan batur. Marugi ka Pak Haji mah. Eta mah pada didugikeun mah man. Apaan kitu kewajiban manusia teh amal ma'ruf nahi munkar sanes? Asal ulah terdidugikeun we. Kulan. Sanes haji ieu teh mah. Tah kitu kasep. Timbalan kaula nu Lir pendra. Barang saweg nuju raos sapratane pun dia astra jingga dawala bade ngawartosan yen Pandawa sareng Kurawa teh jadi Bratayudana tempat di Tegal Kurusetra. Sampurasun. Loh. Saha itu? Saha? Sampurasun. Rampes. Aya naon? Aya tamu geuning tuh. Aya tamu geuning. Cing. Waalaikumsalam. Datang acara assalamualaikum lagi. Acara. Maling ini. Aya jago anu bade tatama pinten. Cik, silakan di.
kabeh hatur ulah nah itu asa wawu cobi teguh saha abdi emut keneh abdi kelana aduh samar-samar kaula teh eta mah pun bapak kumaha samar mah pun bapak tubuh lu mau dileg-leg kayak gitu ora itu gak gabruk ya tobat teuing geuningan ieu teh putra kasepuhan ieu teh lain asta jingga teh ya sumuhun ulah oh anu disaurkeun teh ieu teh yang aduh wilujeng tepang atuh mah cik sidik-sidik rupa saha ibudak nah percis abdi jauh jika si Oden Assalamualaikum. Waalaikumsalam Menakeun kulan ieu teh Pak Haji Oro teh ya isane mana itu orang sangkan punten itu kapenggerannya Kang Haji mangga cingraos sareng saha deui sareng pun adik lah aduh sehat ki Kang Haji alah ya kitu teh ya nuhun atuh masih kene naon sieun kamu potohan domba tos tara tos lami ayo tos jantan haji mah pangitan secara haji jangan bangkrut puntenna kapenggeran atuh mangga semah kapi hatur teu geuning da jeung nyana ieu pamitra Padma dawala sumuhun geuning meuni panjang emutan aduh bagja teng wartosna we kapungkur cenah tuang putra teh tuang putri teh maot nya ngan ieu we ninggalkeun batina tingali beungeut teh jiga saha sidik-sidik jiga saha Aden ieu mang dupi ieu teh mang dawala menang beja wungkul papangih mah karek ayeuna tingali meuni percis rupi juragan Abimanyu saderekna rama nawe malu juragan Arjuna la ilaha illallah ieu teh Raden Erawan teh ya leres duh tobat ting Aden nuhun Aden nuhun nepangkeun mah sumuhun ulang tiasa eta mun parantos sagede kitu murang kali dikawit mulak dua iya Haji assalamualaikum Waalaikumsalam aduh nepangkeun sumuhun sami-sami ulang kumaha kaayaan di puseur dayeuh ayeuna parantos usum naon di ditu usum runtah gitu teh runtah teu kawadahan di mana-mana ayeuna teh miceuna teh kacangkring nu matak meledak ka itu kagiri harja mah waduh kumaha tuh nya sok abdi oge punten ya Kang Haji kapengger mangga ya teh Pak Haji Samsudin ya isanes ata oh sumuhun punten atuh hilap deui abdi ih kapungkurek panginten sabaraha taun nya teu tepang teh ya panginten karena 20 tahun mah sumuhun aduh tobat teh
eta ku jag-jag wae ieu nya kitu teh resepna mah ieu we ti Juragan Resi sering olahraga gra ramuan-ramuan anu matak jag-jag kana awak teh ulah ti Ustad Nyang tah geura gingseng sareng sajabina pilih bade mandi uap obat tradisional sumping we ka itu kagiri harja sumuhun ai eta awet ngora gitu awet ngora sumuhun sering nuangan jaat di kumaha jaat teh dicoekeun kana sama dituang sungul mah jadi piceun ngangge sangu ngangge lauk asin eta teh kana awak teh kumaha sumur ramanga we cobian kopi keur lapar da wereg kopi tuang mah jag-jag we biasa sanes awet ngora aduh kataros geure katu sanes coba tekuk kena huluna baru didengekeun ku aing dicatet bingah amar wata suta bingah ka kiri-kiri bingah ka kiri-kiri haningali ingkang sampun prapta aya bunga luar biasa di poe ieu nuhun lan aduh kumaha Kangjeng Rama damang Mang Cepot dina waktu saya teh aya hibar kan dina dihukum 13 tahun teh salamet bulan alhamdulillah Pandawa teh parantos tutas tina nyamur tina dihukumna 12 tahun sasat nebus dosa eta teh upami tiasa mah katebus alatan tina sakedik nyaeta dumeh ngahormat pribumi teh tukang judi milu wungkul piraanan tina leletikan dugi ka nagara diborohkeun kana judi CF teu gaduh naon-naon nya balangsak cek abdi oge tadi nama tina rokokan sabatangan tuluy sabungkusan tuluy ngagedean sapakan tina sapakan teh wah terus nya ngagedean ka dina teh naudzubillah summa naudzubillah astagfirullahalazim naudzubillahi min dalik Sunda atos sumuhun eta oge nu mawe teu kengeng haram itu cek abdi ge hamuing apan janji cenah Kurawa terek mikeun deui lamun tamat hukuman 13 tahun sumuhun mung ditagih janji teh ayeuna teh ajeuna teh teu masihkeun teu masihkeun henteu lan Kurawa mun sawias dulur tuman warah atuh kumawi kumaha tuh tobat ayeuna teh panustrunganana parantos ketok palu ketok meja kumaha sareng ketok magic kayak Kang Haji tenang Kang Haji saya pun kayak abdi ngabodor ieu sakedap ulah Kang Haji ngumawi kade Haji ulah ngicip kana judi mah sementara abdi mah ampun naudzubillah summa naudzubillah Kang Haji pangna kikituan teh kunaon ieu teh karaos ku Kang Haji kapukur bebeakan Kang Haji teh
beak sawah beak naon beak imah naon kaduruk Kang Haji mah kabungkur sanes tidak judi sanes menawi teh judi jadi temikeun pan Kurawa teh nagara henteu ulah kumaha ketok mejana parantos diketok meja diketok palu ieu teh ku Gusti Batara Kresna yen lamun tetep temikeun sakali dua kali tilu kali liwat nisna baja utama temikeun kene tong boros sanagara satapak meri moal mikeun jebred we naon jadi Bratayuda waduh pitempat-teunana perang Bratakapasana deh ampun dola perang berat bro Allah naon teh dola Bratayuda perang Bratayuda ulah jadi tempat teh di Tegak Kuru Setra gitu naon hartina kuru teh begung apa paribasa kuru Cileukeun teh pujit abong kena tina kuru nya kuru teh begung ayeuna teh wah parantos sami-sami bapak balad bulan bawa ti pihak Pandawa bawa pihak Kurawa raja-raja tatangga negara Kurawa anu simpatisan ka Kurawa ngiring ka Kurawa anu simpatisan ka Panawa ngiring ka Panawa parantos bapak balad malihanan diantos tah abdi dongkap ka dieu teh salarasna mah bilih tuang putra bade ngiring perang Bratayuda nyaeta urang nangtukeun bener sareng adil ayeuna sasatna ngawartosan margi sadayana para satria para nonoman teh wah bulut tekadna parantos siap tempur ulan nuhun mang aya sakumaha parantos disaurkeun tadi wireh ieu ilmu teh kedah diamalkeun ayeuna mangsana putra bade ngamalkeun ieu ilmu demi nagara demi bangsa bujeng hinga ilmuna jiwa raga ge demi nagara demi nangtukeun adil sareng bener alus-alus Bagjati nemenan nuhun mah tak kitu kula ai sedih mana taku ieu aduh sang panita sanajan berijeng ikhlas ridho tapi jelaran kabeungkeut kurasa deudeuhnya hulas asih ka sang putu bedol-bedol dina manahna antara kanyaah jeung tega dikantunkeun perang anu mamalana ieu sang panita sang resi tega ngajurung restu ingkang putu asih kaula nun eyang jig init tapi ulah mawa dengki bralu mampah tapi ulah mawa dendam jung lumaku tapi ulah mawa ujug sabab naon cing inget lamun panginitan maneh tina durukan kaituna bakal jadi ruhak atau jadi lebu tak kitu ayo ngomong kolot so pikirannya aduh maksudna lamun maneh ini tina durukan dina harti maneh teh bakal gugur memeh tempur bakal perlaya memeh perang bakal pati memeh julit ikhlaskeun ridokeun demi nangtukeun adi jeung bener sanajan anjeun gugur di medan tempur melaan negara jeung bangsa nangtukeun adi jeung bener anjeun saurang tapi ribuan anjeun anu bakal datang di akhir tah kitu we mi HP sisir jeung minyak nah kade bisi murag aya mi HP sisir bisi eta buuk jemet
apa minyak bisi aya lauk gorengan minyak papan kudu dibelum maksudna kahartos kata tauhid pisan eta mah teu boleh kahartos wae jelema teh ieu lain nu bieu kasauran nu bieu kahartos naon kahartos bingungna itu mantep ya sakitu cu ingat we kana kewajiban lamun ingat kana kewajiban hirup manusia di alam dunia bakal dikupai engke di akhirat nafsu mutmainah bakal ditempatkeun dina tempat anu langgeng anu nikmat munggu anjeunna coba engke bakal ngageblek deui sararea di ditu dan di dia mangan ukur saliwat dawuh kaula nun jig geura ini bra geura lumampah jeung geura lumaku sanajan yang tetega dikantunkeun ditinggalkeun ku incu bari jeung biheung bakal panggih deui di kieuna tapi da puguh anjeun teh sekeseler satria sageui upama anjeun ayeuna jadi pengecut jadi pengkhianat ulah gimir sanajan anjeun aya dina jaladri ulah rempan sanajan anjeun aya di luhur galura teneung ludeng hanteuringrang pikeun nangtukeun adi jeung bener tobat Gusti ade tega Kang Haji Malen atos di atos teh lah begitu tarik atos Kang Haji itu dah lamun diupahan dah sok begitu tarik jelema mah kenaan tapi cenah mewek aja sakit tu jalu pek tapi nagama kalanun moga-moga we tiasa tepang deui ya pasti eta mah teu bisa ditolak deui ayeuna keneh putra bade mios bade nepangan Kangjeng Rama ngabikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara kalausan negara anu nuju kieu wayah dalam tegalarat tega pati kaula nun brah geura lumampah jeung geura lumampah naon anu rek dibawa ka tu bawa laras kaula nun kelanan atuh rek ngamandian heula budak ku kaula sae sakedap rek dibekalan heula abdi oge kedah dibekalan penginten nge alah kitu Kang Haji salahna mah dek milu di mandian kuring mana sarua dek milu kapang perangan kumaha Kang Haji astagfirullahaladzim dikantunkeun budak ampun jatuh ampun teh tidak budak kacoo teh budak Aita tuh cipanon kan oh ngaji da kumaha atuh da eta teh satria budak teh panginten da budak teh sanajan ayeuna di dieu wae panjenengan kurung batok aya kitu mah aya pangalaman nah ceurik teh sada Kang Wasid bang cepot santai nang ngurus diri bayangkan ngurus eta budak teh telewati anak sorangan ya asa anak sorangan ya atau aduh geus atuh minggeus atuh
Ayo urang doakeun ayo. Bawa kenyataan. Ya tadi dibawa ke mana? Dek diadukeun jeung nu mulak opat. Aduh ampun ya Bambang Erawan Kairing Astra Jingadawala Iya ini. ditetep bari seukeut ku eyangna Leres. ngadak-ngadak manuk-manuk gede manuk peutik ngeureunkeun kagiatanana areunteuk dina dahan Memang katingalina ku Bambang Erawan mah jiga anu ngagupayan Taktos gua. nililiankeun ieu tempat nyaeta pertapan